Para mitra anu mulia, alhamdulillah Mang Jaya tiasa mancen tugas deui neraskeun atanapi neraskeun hanca dongeng ku carios engga nu judulna Jawara Demit. Ieu dongeng karangan Bapak Entang Sumarna. Sate acana dongeng kahaturkeun sakumaha biasa Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu acara. Atuh upami ieu acara aya mangfaatna, eta nu disuhunkeun para mitra eta nu diteda dina nggon-nggoning mancen tugas teh mudah-mudahan acara ieu teh aya mangfaatna pikeun para wargi. Atuh dina eusi-eusina dongeng aya nu sae pikeun para wargi mangga nyangakeun bae. Mangga nu awana mah piceun sing tebih atanapi etang-etang pieunteugeun. Para mitra anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, seueur nu maparin komentar ka Mang Jaya, boh di kalangan sepuhna, boh di kalangan murang kalihna nu anomna. Namung sok sanos kitu, mudah-mudahan dongeng anu sifatna umum gitu para mitra. Janten rada sesah pikeun Mang Jaya ngadongengkeun nu sifatna khusus rada sesah. Margi ieu acara teh didangukeun ku sakumna masyarakat, seseueurna para mitra. Aya kalana murang kali alit. Tuh, ieu teh da teu tiasa dicegah sapertos dongeng 13 tahun ke atas teu tiasa para mitra. Ta ieu masalah nu abot pikeun Mang Jaya. Upami aya contoh-contoh awon dina ieu dongeng enggal sepuh-sepuhna maparin atikan ka murang kali. Ieu nu disuhunkeun supados murang kali tiasa kagambar atawa tiasa ngagambarkeun mana sifat-sifat nu awon, mana sifat-sifat nu sae. Ayeuna Mang Jaya baris ngabantun carios Jawara Demit karya Bapak Entang Sumarna. Para mitra, bareng jeung gelebugna angin dina peuting nu saukur remeng-remeng kacaangan ku baranangna bentang di langit. Aleutan nu tarumpah kuda dina jalan leutik nu ngemat-ngemat nuju ka pagunungan. Mapai-mapai kebon eurih jeung kaso sakapeung kapiningan ku kakayo nu galede tur harieum-hayeuman ngahieuman jalan. Eta nu tarumpah kuda teh aya kana tujuhna mah. Dina kuda nu panghareupna katempo nu tumpah kuda teh barina nangkep hiji wanoja anu ngalempreh teu usik malik saperti nu maot atawa kapaehan. Kawan tu geus liwat isa tur kaayaan di pileweungan anu tarumpah kuda teh taya nu maranggihan da geus taya jalma nu lalar liwat. Iwal ti hiji jajaka nu kabeneran leumpang ngagedi. Ditonggoheun muru kalebak make papakean saperti santri, disarung poleng kampret tur di kopea. Da nya atuh manehna teh santri ngaranna Ahmadi urang Cihapit nu lemurna teu pati jauh teuing jeung pasantren. Para mitra, biasana mah tara balik peuting-peuting manehna teh ongkoh da balikna teh ka lemurna ge paling-paling saukur sabulan sakali ari rek nyokot bakal bungkul. Da kitu da biasana mah santren para mitra. Tapi dina peuting eta mah aneh, manehna bet hayang balik ngadak-ngadak inget ka indung bapana. Tur dulur-dulur nu di lembur. Da teu beunang dipapalerkeun atuh. Atuh sabadana salat magrib manehna bebeja ka ajengan nu rasid nyaeta guruna teh nu kasohor ajengan pasantren di Hegar mana. Atuh barang manehna nyaeta madep ka ajengan tangtos ku ajengan di Bidian. Nya ti sabada magrib oge manehna teh ngincid balik da ceuk pamikirna moal lila paling-paling tabuh 10 peuting geus nepi ka lemur nu di jugjug. Dina tanyakan nu rada jauh keneh kanu tarumpah kuda. Ahmadi geus nempoeun kalayan atra pisan kasinaran ku cahaya-cahaya bentang. Ai itu di lebak aya aleutan nu tarumpah kuda. Nah hare kamarana eta teh nya? Atawa mentas di marana? Jeung deui bet wayak kibari aya nu init-initan kana kuda. Moal kitu penjahat mah. Hayangnya ku aing rek diintip heula. Kitu ceuk geurentes hate Ahmadi para mitra. Bari jeung kuliwat kana hiji dapuran kai nu ngabadeg sisi jalan tur buni pisan. Terus didinya manehna ngadepong. Panonna mencrong ka jalan ngintip tina sela-sela kai. Teu sabaraha lilana geus narepi nu tarumpah kuda teh ka lebah tempat panyumputan Ahmadi teh. Ana breh teh katempo nu panghareupna teh geuning keur nangkep hiji wanoja nu ngalempreh siga nu kapaehan atawa saperti mayit bae. Ahmadi ngagarentes dina hatena. Ai geuning nangkep awewe tapi sigana awewe paeh atawa kapaehan
Di mana eta teh nya? Barang geus kitu para mitra kadenge nupang tukang ngagero ka babaturan napokna teh. Kelanan euy, areureun heula ye di dieu sakedeung. Oh rek nanahaon eureun heula di dieu. Mending engke we sakalian di tempat urang. Kabar urang teh keur di arep-arep ku kapala urang teh meureun keur di dagoan. Kabeneran ayeuna urang hasil maksud bisa ngabadang ieu awewe. Nu diharepkeun teh aku bah dongkol pikeun pi pamajikaneun putrana jangganar teh. Pok nu saurang nyaeta baturna ngajawab. Ari disebut bah dongkol teh para mitra nyaeta kapala manehna boga anak anu ngaranna Gandar tur geus sawawa deui. Oh atuh jigwe silaing ti heulalanan lah ke dewek marek turun heula ieu teu kuat ya hayang kieu hongko pugu geus aya hayang sawerwereun ieu teh. Oh nya kitu atuh par lah. Opek rek ieu heula mah engke susul ku ilainya. Jeung deui ieu bisi kaburu inget deui awewe ieu. Ke kumaha mundu belajar deui. Cek anu ngaran Kaslam. Nu sajeuna mah beretak dewe ngalumpatkeun kudana. Ari eta nu saurang deui nu ngaran Japar turun kudana dicangcang dina tangkal kai. Tuluy nukang bari ngalaan calana da hayang kieu. Sedengkeun sacaritaan-caritaan maranehanana ku Ahmadi kadenge kabeh jelas atra tur tetela. Malah barang ngadenge nyebutkeun awewe teh majah teh diharapkeun ku kapala manehna. Ahmadi ngarenjag ceuk hatena. Moal salah ieu teh jalma jahat nutas mentas maling awewe. Haram jadah sia. Penasaran lah aing hayang nyaho. Saha eta awewe nu diparaling teh nya? Jeung naha eta teh mana ngalempreh katanya aku aing meureun ah. Awas ieu, tinggalin saurang di alamat dibanting saku aing. Teu loba pikir deui para mitra. Bisi nu kieu kaburu ngeusan manehna ngaluarkeun hoe anu diteunun jeroeun kampretna gedena eta hoe segede curug jeung panjangna kira-kira 3 jengkal. Katayep manehna kaluar tina panyumputan. Kabeneran nu kieu can rek anggeus anta parah deui hoe diheumatkeun kana lebah puhu ceuli Japar. Bek. Sakaligus kenca katuhu diheumat ku hoe. Aduh. Ki Japar ngajungkel ti susut tuluy kapaehan teu empes-empes bawaning ku tarik-tarikna Ahmadi ngagebug puhu ceulina. Moal salah silaing teh sabatur-batur teh penjahat deuleu. Pek gerang molor sialanan di dieu silaing sorangannya. Dewek nginjem baju jeung totopong silaing. Jeung wayahna kuda silaing rek diinjem ku deweknya. Ceuk Ahmadi ngomong sorangan bari ngalaan baju Ki Japar. Kampret jeung totopongna dipake ku Ahmadi. Ari calana pangsina mah henteu da sarua rupana jeung nu manehna. Sabab manehna ge di jeroeun sarungna teh sok make calana pangsi. Kawantu Ahmadi teh di pasantren lain saukur belajar ngaji jeung ajaran-ajaran agama sejena. Tapi mama ajengan nu Rasid teh make jeung ngawiridkeun maen po segala rupa. Bubuhan atuh para mitra. Mama ajengan nu Rasid teh ahli kana silat. Samalah mah sigana kakara ku dihurup ku 8 wae mah moal nepi ka ragrag mama nu Rasid teh. Da eta we kesitna alah banan tatit para mitra. Da kitu tuh mama ajengan teh janten disagedengeun ngawuruk ilmu panemu atuh nepi bag-bagan agama. Sok naon teh sagedengeun kitu teh sok aya pelajaran-pelajaran nyata bela diri margi para mitra prayogi pisan. Disagedengeun keur olahraga sangkan badan sehat terus antukna nimulkeun sehat pikiran ieu ge tiasa dianggo kana seni bela diri. Sanggeus beres make papakean Ki Japar manehna kajeleng mancal kuda beretak dilumpatkeun ka tongoh nyusul balad-balad Ki Japar teh. Para mitra nepi ka hiji tanyakan kuda anu genepan teh kasusul ku Ahmadi. Da kala nor atuh nu genepan teh tinggal ieu ka tukang sarta pokna. Nah lila liat teuing ngeureun teh euy. Ah teu sing lila geuning silaing kasusul ku dewek teh malah Ahmadi pura-pura nurutan sora Ki Japar. Oh tapi nya euy ieu atuh urang baru-baru ayeuna mah ngarah buru-buru nepi meureun bah dongko jeung Janggadar teh ngarep-ngarep we ka urang ceuk Kaslam minangka kapala regu manehna. Oh sok atuh giti kadinya kudana. Ahmadi pok nyerowok. Teu ieu dicuriga da keur mah ukur remeng-remeng caang ku bentang kari-kari Ahmadi make papakean Ki Japar. Badis we bleg we siga Ki Japar para mitra. Ana beretak teh kuda dilalumpatkeun ditegarkeun da geus dina tatar ayeuna mah.
Bus asup ka pilewengan anu ngabadeg ku kakayo nu garomplok tur galede. Tapi jalan mah masih kene aya siga nu dihaja nyarieun jalan ka leuweung luang liwung teh. Teu sabaralilana deui geus aranyog kana tempat nu persis siga tegalan. Kalingkung ku kakayo nu ngabaradeg di sisina. Dina eta tegalan aya bangunan anu kacida gedena, dijieun tina kai leunjeuran tihangna teh jeung bilikna ku papan estu wewegnaker, aya panto jeung janela sababaraha hiji, sedengkeun buruanana lega di pager ku jalugjug kai sagede-gede bitis tur make lawang pager kapakaran. Barang geus nepi ka lebah pakarangan, hol teh hiji lalaki tengah tubuh tur dedeganana jangkung badag para mitra. Kumis baplang sangadulang gode gomplok janggot panjang. Wah, ditetepong barang bang semplak pakaian. Wah, siga oah we ieu mah. Dituturkeun ku hiji jajaka nu pangawakanana ngareusi weweg tempona sarua pada dipakaian model oah. Dina palaba beuteungna nyulagrang balati. Kumaha? Arasil euy, hiling teh. Jo cakakak we seuri para mitra munggah ngageleger sorana ge. Da siga eta we, siga gelap gaguludug sorana teh para mitra. Mun disawikeun sareng guludug mah. Eta teh nu ngaran Bah Dongkol. Nu saurang deui anakna nu kasebut Gandar teh. Aya milik Jangganar. Ya milik Jangganar bah, hasil. Tak kapan ieu nu ditangkep ku kuring, cek Aslam bari ngebrehkeun nu ditangkepna teh. Ari nu sejen jatjut tarurun tina kudana. Hah? Geuning paeh sama euy? Cek Bah Dongkol colohok kitu deui Gandar kageteun. Ki. Sanes maot bah, ieu teh nu kapaehan. Dihaja ku kuring diketik heula urat tunduhna. Margi adu glajer hampir-hampir teu tahan ieu teh nu mawi diketik we urat tunduhna. Ah, nu mawi sina kapaehan redalami cek Aslam kitu deui baturna mantuan nyarita. Lain euy bapana teu ngalawan. Dabongan manehna teu mikeun anakna, damun seug ditanyaan mikeun mah mau dipaksa kapan, cek Bah Dongkol. Ahmadi para mitra ngadedengekeun sarta can ieu kacuriga. Kumanehanana keukeuh disangka Ki Japar. Ngalawannya pugu we atuh bah der kuring gelut heula jeung si bapana, tapi da sasiki ieu sajagona ge sorangan, atungan saketap. Sakeak disuduk ke ku bedog kuring lebah dadana, kubra grubuh hos modar. Inungna dedengekan gancang diketik bondukna lebah urat tunduhna kalapok kapaehan. Atuh ieu ge kitu keneh jajeritan ketik we heula urat pundukna. Kalapok kapaehan apaan aman tah mawana ge. Mangga ieu manyangakeun. Jang pibojoeun ujang ieu teh, cek Aslam ka Jangganar bari nyerenge. Kaslam ge seuri marah mai dan nempo anu jasa kitu geulisna piraku teu kabitaeun. Sok atuh turunkeun euy. Laan we tah tergos beungeutna. Cek Gandar marentah. Teta langke gancang bandanganana teh diturunkeun tuluy dibarawa heula ka imahna digolerkeun dina bale-bale sarta ditaruturkeun ku sararea malah Ahmadi nu pangheulana. Ana barang dibuka tergosna nu miningan lebahanapeun panon kahandap breh sidik kasorot ku damar. Rupa Suryani adina pisan Ahmadi. Atuh Ahmadi dina hatena ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit lengah ulang tuluy ngadak-ngadak ngelepak nyo. Kacida raruasinana balad-balad Bah Dongkol. Kaasup Bah Dongkol nempo Ahmadi ngelepak teh da samarukna Ki Japar. Kabeh ge can nyangkaeun yen Japar palsu alias Ahmadi. Kunaon eta Ki Japar bawa lieureun euy, buru-buru harudangkeun, cek Bah Dongkol. Duh, nyameureun karasa lieur manehna teh da kitu panyakitna. Kapan peuting ge meuni rada boyot numpak kuda teh, teu patudaikeun ngalumpatkeun kuda, cek Aslam bari nyengkatkeun nu keur nyuuh malah duaan jeung baturna. Nah atuh barang dicengkatkeun teh Ahmadi geus sadar deui, saban can rek kapanggihkeun yen Japar palsu, maneh ngagurija pura-pura ngamuk. Kiet. Podanan sia ku aing. Ya aing hayang akan jalma. Plak penyepakan jeung nonjokan balad-balad Bah Dongkol. Atuh pating garoak para mitra jeung pating koloyong sabab ditajong iga burungna jeung ditaronyok angeunna. Bari jeung glug-gleg rarubuh teu kapalang Ahmadi teh nyabut hoe tina jeroeun baju kampretna. Seak cebet. Diotomatiskeun dua jalma beunang ku hoe nya teh. Nyata Bah Dongkol jeung Gandar. Kontan rarubuh jeung nyararuuh katur lengan keuna ku gitikan hoe lebah puhu-puhu ceulina.
Kurang ajar si Japar teh. Ngadon ngamuk kasurupan dulu. Awas ya ku aing ditewak, ceuk Kaslam. Bari nyirintil maksudna rek newak, da disangkana ku manehna Japar kasurupan cenah. Tapi barang Kaslam rek ngarontok ngan sakilat ku Ahmadi dicingcetkeun bari sakali deui najong kewong Kaslam. Prat. Cungkel munggah jujungkelan da lain laun-laun atuh nu najong teh para mitra sajekokna pisan. Bilih teh berjanten mah cobi we. Cobian ku anjeun. Oi. Sugan ieu mah kasurupan ku si Diruwik saman teu Japar. Cing saya ye. Japar atawa lain. Mun jurig nu nyeliwuri setan ngaraga sukma ka garba si Japar ku aing rek ditewak. Bah dongko nu tadi rubuh teh geus biasa deui hudang sarta kerwak newak punduk Ahmadi maksudna rek didedetkeun ka handap. Tapi Ahmadi gancang malikan bari cekok nonyok sakaligus meuni teu katempo gerakanana. Pukkeuna kana hulu angan Bah Dongkol. Oh, Bah Dongkol babalongkengan uta uger harita kene. Ganar nu sarua jeung bapana tadi namru rikat hudang deui dibarengan ku balad-balad anu tiluan nu masih kene jag-jag waringkas can kakeunaan ku tonyokan atawa tajongan Ahmadi. Atuh Ahmadi dilingkung kenca katuhu. Sing eling Japar. Sing eling ye nabet ngamuk teh. Sugan sia teh kasurupan ku bapa si Suryani meureun ha? Ceuk ki Tahir. Ku aing diakan kabeh sia. Katut kapala-kapalana. Awas ku aing ditiiran sia. Keungerongna hiji-hiji. Ahmadi pura-pura ngagerem bari ngagegag si ganu nyawe kasurupan para mitra. Wah, tewak euy. Sugan moal sabaraha tanagana ringkus buru-buru. Nah, ieu jurig teh badegong-badegong teuing ha? Kaslam hudang deui nu tadi geus ngabongkeng teh bari nyarita semunu nafsu. Bener-bener sok, rarejengan atuh kudu diraringkus. Sugan si Japar mah bongan kancikan ku setan. Ceuk Gandar bari tutunjuk. Breg harita kenca katuhu ngarantok ka Ahmadi. Ahmadi sakali ieu mah teu bisa peta kepada ngarajengan sarta dicarakel pageus pisan. Hayo sia jurig, keluar tina garba si Japar. Ulah rek sumurup ka manusa deuleu. Dalin tempat sia ieu mah ceuk Ki Gandar bari jeung ngajenggut buk Ahmadi. Ahmadi ngagerem sarta pokna. Mun manusia ge moal rek maling bikang deuleu. Jeung moal rek modaran manusia deui. Jeung di silaing teh rampo gerot begal ulung. Pura dengki kan diaya ka papada. Rasakeun ku aing dipodaran sia kabeh. Lesotkeun tong nyerekel ka aing sia. Habis disemprot sia ku aing Karasa aku Ahmadi rada kalendaur nyekelna. Sabab meureun peda disingsienan bieu teh aku manehna. Atuh kesempatan eta pisan sakali ngagebikeun ge bari jeung sikuna asup kana dada nu nyakeleungeun kenca katuhuna. Purulu kabeh namru mun dibareng tinggal ubrag. Ana jeleng teh harita Ahmadi luncat kana lawang kamar. Ngabejega bari nulak cangkeng sedeng tetopongna dibukakeun. Mata pedas ya. Tanyokeun beungeut dewek ieu. Dewek lain babaturan si lain. Tapi lanceukna Suryani awewe nu Arandika dipaling. Tur nu bapana diparaehan ku si lain. Da ieu nu ngaran si Ahmadi. Nu bakal males pati bapa dewek deuleu. Hayu tuturkeun ka Tegalan. Anu lega urang pada-pada nyekel sabuk milang tatu. Tarung geus anggeus-anggeusan. Hayo keluar kabeh. Kituna teh Ahmadi bari lumpat keluar sedengkeun Bah Dongko sabalad-baladna kaasup Gandar ting polohok. Kutu nyangkaeun yen geuning eta teh lanceuk Suryani nu nyamar-nyamar malah meh-meh ngaberik Ahmadi teh kala kahogah heula. Nah, ka mana si Japar ha? Ku selain teh ditinggalkeun di jalan? Ceuk Bah Dongko bari tipu puncereng. Da tadi mah kapan nuturkeun bareng jeung kukuring? Tembak Kaslam bari ngadeg-deg da sieun ku Bah Dongko. Kitu deui nu sejenna ge gala leumpeur. Bodoh sia. Marata peda. Molotot siga nu heueuh tapi molotot teu nenyo deuleu. Sidik eta teh musuh hayo dibalawa ka dieu ha? Bah Dongko tamah amek. Nya tapi ari Ki Japar ka mana nya tuh euy? Kaslam ngahuleng. Bongan atuh tadi make ditari-taringakeun basa manehna hayangeun ki teh ya. Ceuk nu saurang deui. Saanu nitah da kadewek mah teu nitah. Ki Kaslam rumaseun sorangan manehna nu ngajak ningalkeun teh. Kapan ilaing nu nitah tadi? Tema Kasmad ngureleng ka Kaslam. Bah Dongkol beuki gergeteun nempo anu patorong-torong teh sarta pokna bari tipu puncereng. Kalau ngadon ribut pahaok-haok sia. Ayo arudak da si kunyuk rawun teh.
Kasabelan teh make nipu ka dewek jeung olo-olo api-api kasurupan. Yang lain si Japar mah tadi geus ditiruk sia meureun gengerongna ku bedog dewek. Ayo buru-buru. Sarusul. Teu ngangkekeun deui para mitra. Ngandurug-dug we kabeh lalumpatan kaluar rek nyusul Ahmadi. Sedengkeun Ahmadi tadi geus biur kana kudana, sanggeus rada jauh di tempat rampong-rampong teh, sidik can aya nu nyusul manehna ngaraneg heula nunggu datangna musuh. Kamana durjana-durjana teh? Geuning masih can moal-moal nyusul ka aing. Aing lain teu wani mah digetih di tempat maranehna, tapi dipikir deui ku aing, mun aing dihurup jeung guru-guruna mah tak bahaya. Tang tu aing nu bakal paeh. Sedengkeun aing perlu nulungan nu jadi adi, nyokot tina tangan maranehanana, tur perlu males pati tina bongan geus maranehan bapa aing. Cek kerentes hate Ahmadi lantaran manehna ngadenge ti balad-balad rampok bieu yen bapana ditawak ku maranehanana nepi ka tiwasna. Didinya nu matak Ahmadi sejabe bela toh pati jiwaraga. Geus rada lila nunggu didinya kakara tinggurudug nu nyarusul bari ngalabarkeun bedog tur tinggorowo. Ahmadi, daguan sia. Sering nipu ka dewek. Ku dewek wajik dipodaran dulu. Eta geuning si angkara murka teh. Sok geura beurik aing deuleun. Aing teu butuh ku cacing cau model-model si laing, tapi butuh ku guguluna nyata si dongkol jeung anakna deuleu. Bangsat, ayo maju binatang. Cek Ahmadi gogorowokan ngacungkeun leungeunna, ngagupayan musuhna sarta beretak ngalumpatkeun deui kudana. Dagoan si Ahmadi. Nanang tang bari lumpat sia sugan hayam lisung sia teh. Kaslam gogorowokan bari ngabar-ngabar bedog anu panjangna lain lumayan. Tur gugurilapan tina bakat ku seukeut-seukeutna. Ayo beurik mun warani mah bacokok sia. Ahmadi ge ngalawanan ngagorowok bari lumpat. Nu ngaberik bege tarik, nu diberik bege tarik. Sanggeus aya di pengkolan kakara Ahmadi teu katarenyeun ku nu ngadarudag gancang nguliwedkeun kudana kasih si jalan kana dapuran tatangkalan anu ngabadeg. Pus nyumput jeung kudana atuh teu katempo ti jalan. Ahmadi, montong lumpat sia. Teu mah burung beunang ku aing. Tinggorowokna munggah patarik-tarik kawas nu keur moro we para mitra. Gurutuk sora lumpatna kuda geus ngaliwatan panyumputan Ahmadi, da samarukna Ahmadi lepas wae lumpatna teh ka lebak. Bara rodok keneh geuning. Nepi ka teu narenyoeun yen aing nguliwed nyumput di dieu. Jor sia geura susul ka lebak. Teu aing perlu ngajorag heula kapala si laing si dongkol kalawan si gandar. Turek nyokot adi aing. Cek Ahmadi ngomong sorangan sarta kaluar tina panyumputanana. Teu ngalobakeun lamunan tapi bertak teu ngalumpatkeun deui kudana balik ka tongoh rek ngajorag bah jongkol jeung gandar sarta niat rek ngabela adina. Para mitra, peuting geus rek kaganti ku beurang, mimiti bijil pajar ti beulah wetan. Kulisik Suryani kakara ngulisik tuluy cengkat siga nu tos sareti branaker. Manehna rurat reret ka sakuriling kamar nu ditempatan ku manehna, rarasaan mah dina pangimpian. Tuluy ngusap beungeut, astagfirullahalazim. Sidik aing teh dalin ngimpi, tapi nah bet aya di tempat ieu, gerentosna lenyap ingat kana waktu tadi peuting dipapaksa ku lalaki tujuhan nu jarangkung badag utusan ti Badongkol nu kungsi Badongkol nanyaan ka manehna pikeun anakna nu ngaran Ki Gandar tapi manehna mugen-mungeun. Kadenge ancaman ti Badongkol yen lamun minggu-minggu hareup masih kene embung tan wande ditindak keras teg inget ka bapana keuna ku pedang jalma nu angkara murka peuting tadi. Cerit manehna ngacerit sumambat ka bapana. Ampun, Ama. Nu gelis, Suryani, tong ngajerit, ieu akang nu bakal bela. Barang direret ku Suryani mana horeng Ki Gandar anakna Badongkol teh ngajanteng di lawang kamar. Wanda pikasieun jangkung badag tur godegna bewos. Saha anjeun teh? Nah bet wani-wani asup ka dieu? Jeung naha kuring aya di dieu? Ku anjeun dibawa ka dieu? Cek Suryani gancang nangtung turun tina bale-bale nu kumanehna didiukan. Gelis Suryani memang dihaja dibawa ku akang ka dieu.
Akang ditahan balad-balad akang. Kapan salira nu gelis teh bakal pibojoeun akang. Ulah bade rempan-rempan pasti akang nu bakal nyenangkeun ka salira gelis. Cek Ganar bari nyamperkeun ka Suryani, sedang Suryani ngarenjag satakar kebek ngadenge ucapan-ucapan Ganar kitu tur matak pikasieun. Para mitra, barang ningali kaayaan Ganar kitu, Suryani kacida matak reuasna. Kuring rek dijieun pamajikan ku anjeun? Maksakeun nyarita unur-unuran. Bener pisan gelis. Kapan akang teh nu ngaran Ganar teh putrana Mama Dongko nu sohor ka unggal desa. Pokna teh bari cacakakan seuri matak maruringkak bulu punduk nu ngadengena. Ih, nabat gampang nyarita teh nya anjeun teh. Nah dikira kuring terek daek ka anjeun. Teu sudi najis teuing sabab anjeun teh sabatur-batur anjeun ge. Lain manusia tapi duru wiksa, manusia nu angkara murka. Banaspati Raja Dengki. Hayo geura berean jalan, kuring rek balik ka lembur. Cek Suryani nyaritana teu dihiding tina bakat ku teu sudi nyang hareupan manusia samodel kitu, turun nyeri ku lantaran bapana dibari nasa, malah manehna ge diboyong rek direken babanan. Ulah kitu Suryani. Sabab di dieu mah rek beureum, rek hideung, kudu pasrah ka akang. Saha nu kawasa di ieu tempat iwati akang. Sok geura nyarios nuleres gelis. Daek ataban teu dipibojok ku akang. Ganar tambah wani make beuki ngadeuketan. Suryani unur-unuran sarta pokna. Tong ngadeuketan ka kuring, kuring mah teu sudi najis teuing. Nah tuh anjeun make ngabinasa bapak kuring jeung indung kuring. Halik ka ditu, tong ngahalangan, kuring marek balik. Moal bisa balik Suryani. Daek dikawin, teu daek pasti di dieu dipaksa ku akang. Naon hesena pantar awewe bete ngagugu ka lalaki, mending ge pasrah wesoknya lah, pasrah mending ge. Sigana Ganar geus nafsu, bogoh teu kalayanan malah dilayanan ku seungit. Teu kami mah teu rek pasrah ka anjeun. Cek Suryani, oge manehna beuki tipu puncereng ngarasa ambek ka Ganar nu boga tekad kitu. Ngadenge caritaan anu sakitu seungitna para mitra, Ganar kacida nafsuna. Tuluy ngadesak maksudna marek nyeredkeun Suryani kanu bale-bale. Suryani gancang mundur. Kaditu, montong deket-deket ka kami. Kami mau masuk di jamak ku anjeun. Suryani beuki ambekeun pedah Ganar rek nyeredkeun. Oro kaya para mitra. Nu katerapan nafsu tur ngarasa panas ditampi ku Suryani. Malah beuki terus rek ngarawel deui leungeun Suryani. Gancang Suryani ngepeskeun leungeun bari ngahao. Najis binatang. Tong wani-wani ngarampa badan kami. Haling kaditu tong rek megatan, kami rek balik. Tapi para mitra tu dasar ge Ganar ge hiji lalaki para mitra. Teu ieu ngadenge kana omongan Suryani, gerewek. Newak kerah kabaya Suryani ditarik keduk diadu para mitra. Atuh Suryani beuki ngarasa nafsu amarah teu kaampeuh tuluy ngahao. Binatang, sukan Andika teh martabat hewan, lesutkeun. Suryani satanaga nage awewe deuleu. Masih keukeuh rek ngawang kelang ka kami. Ganar nafsu beungeutna geuneuk lir beusi atah meulem. Najis deuleun najis. Bari bukbak Suryani ngababukan jeung nyepak-nyepak ka Ganar. Ganar malah lalaki tur kuat sigana teu karasaeun ditonyokan ku Suryani. Moal lesot sanajan aju glajer ge Suryani. Kabeak-beak tanaga maneh teh. Nah, asana teh wangkelang teuing. Rek nurut moal ka kami. Ceuk Ganar beuki nafsu. Najis deuleu. Kami mah teu sudi ku Andika di kieu-kieu. Kami malin awewe lalahab. Cek Suryani bari keukeuh adug-adugan sanajan teu lesot ge. Antukna Ganar nyambut balati maksudna rek nyisieun ka Suryani supaya pasrah ka manehna. Tempo ku anjeun Suryani, naon ieu? Prak geura ngabangkang deui ka kami. Tapi ieu bagianana nu bakal ngamusnahkeun nyawa anjeun, ngarti? Kituna teh congo balati diasongkeun kana lebah dada Suryani, sedengkeun kabaya masih dicekel page. Prak kami geura podaran ku Andika. Kami mah sanggup nemahan pati tibatan kudu dihina ku pantar Andika. Lalaki nu kurang ajar. Cek Suryani bari jeung tipu puncereng malah ngagidir nafsuna. Bener-bener Suryani? Mending ge pasrah batan kudu ditusuk ku balati mah ku kami. Naon rugina mun ku kami dijieun pamajikan tibatan kudu nyorang congo balati. Cek Ganar bari pesona tetep diasong-asong nyingsieunan Suryani. Para mitra, titis tulis ti ajali kodrat tinu pakahawasa.
Nyata kodrat tinu maha kawasa Suryani nu ngabogaan hate nu suci, mung nyorang kahinaan dirina. Tibatan kudu dihina ku lalaki nu sabodel ganar sigana manehna milih namahan pati. Peso balati nu keur diasong-asong dirontok sakaligus ku Suryani, celeb nan celeb kana dadana. Aduh. Bareng jeung ngajeritna Suryani teu kanyahoan gajlang tina jandela anu luncat ka jero. Mana horeng Ahmadi kakara nepi kalabah dinya. Breh katempo ku manehna kaayaan adina geus ngababatang, mandi getih nu ngaburia tina dadana. Sarta balati dicecekel ku Gandar nu lamokot ku getih beureum. Kurang ajar Andika. Andika Banaspati, cul haok we Ahmadi muncereng bari jeung nyabut hoe tina jero bajuna. Sakalian jeung silaing ku dewek diberesan dieu. Mengpeung balati dewek masih keneh lamokot ku getih. Rek naon silaing datang ka dieu ha? Rek sosorok kojor ha? Kanarnya kakak bangun nguntup nguyup turus sigana teh geus tetekadan pisan. Ahmadi ge ngadenge kitu teh nyel nafsu. Keur mah nempo nu jadi adina ngalumruk jadi banusan. Alatan dibinasa ku ieu manusia. Gandar, ngeunah temenan silaing trek ngahahangu patiban nulian ha? Keur dewek ieu moal rek undur sasiku ngejat satunyang beas deuleu. Urang tarung patutunggalan deuleu. Pegalan pati rebut nyawa. Nyekel sabuk milang tatu. Cek Ahmadi bari muncereng tur taki-taki. Nah silaing wani Ahmadi ka dewek. Nah teu sieun modal silaing seperti bapak silaing jeung adi silaing ha? Cek Gandar bari jeung ngalejeg Paramitra maksudna teh. Gandar, siling lalaki, dewek lalaki. Siling dahar kejo, dewek dahar kejo. Soal modal teu jadi perkara nu ruwet deuleu. Sabab bae aya dina tangan nu kamaha kawasa. Ayo, tong rek loba carita siatan panyata. Geura tarajang awak dewek ieu ku silaing. Cek Ahmadi tenang, mencerong beungeut nuh lawana bari jeung rada ambek. Gandar Paramitra, kawan tugas kalimpudan ku hawa nafsu watakna angkara murka, atungan pudig digwe nafsuna teh. Nyeak narajang ka Ahmadi nyunjukeun balati ngancam beuteung Ahmadi. Rikat Ahmadi ngagiwar ka gigir sarta bari tepak deku ngakedik pepeuteyan lawan bareng jeung pesona ngacleng Gandar diangkat sukuna ditotogkeun sakaligus. Truk Gandar rubuh ditotog ka juru kamar bari rada alah Paramitra ditotog bari rada ngahuhuh. Rikat Ahmadi ngaheumbatkeun hoe maksudna rek ngababuk sirah Gandar. Ciah, tapi Gandar rikat ngagiwarkeun sirahna sarta ngagorentel tur ngarengka suku Ahmadi dihanap bari nangkara. Aduh, Ahmadi ngagulitik tapi rikat hudang sarta kuda-kuda. Bareng pisan jeung rikatna Gandar nu geus pasang kuda-kuda deui nyang hareupan Ahmadi. Panon muncereng beungeut beureum kelir geuneuk lir beusi atah meuleum bawaning ku nafsu. Prak gerak-gerak. Hah? Ieu pasangan dewek ieu. Cek Gandar bari masangkeun leungeun ka hareup dina pasangan suliwa, peureupna meuni buleud-buleud bae. Teu talang ke Ahmadi geus pol nempelkeun peureupna dina pasangan lawan. Kurabil. Sakilat Ahmadi tarik ku Gandar ka tukang maksud rek ditotogkeun tur disampakeun tuur. Tapi Paramitra da Ahmadi ge lain jelema sakatiga atuh dana ulin silat sareng penca teh Paramitra. Memang manehna licin rikat ngagilakeun badana bari mindahkeun suku katuhu kaluareun suku lawan geblag digeblag bari dikoset curalit. Oh, Gandar ngajengkang. Tapi bari jeung bisa ngarengka suku Ahmadi tihanap atuh Ahmadi ngajengkang. Curalit manehna jungkir balik kaayaan geus nagog deui ngincer lawana nu geus cangkat deui tur ayeuna mah geus nyekel deui peso balati nu lamongkot keneh ku getihna Suryani. Tong cileureun silaing Ahmadi. Ayeuna aja silaing bakal datang ditiru ku ieu peso deuleu. Pokna teh bari jeung ngagigir balati dipasangkeun. Sok geura tusukeun ka awak dewek. Mun sakira silaing bener-bener jago bisa mateni ngaran dewek sok cek Ahmadi bari jeung tenang bae. Teu antapara dengan surudut we Gandar nusukeun balati ke arah dada Ahmadi dibarengan ku nyurudutna suku hareup dina pasangan Cimande. Ahmadi Paramitra teu cileureun. Tapi manehna ngagilakeun badana gep pigeulang musuh teh karampas sarta sakaligus diputeskeun jeung dibuang ka gigir dibantu ku tajongan nu nyasab kana iga burungna. Aduh, bro Gandar namru pesona ngacleng ka gigireun Ahmadi. Rikat pisan ku Ahmadi dicapit ku indung suku clang kaluhur di tampanan perahna kep ditewak balatina terus sakaligus dibaledogkeun kana walikat Ki Gandar trem nancrem parat kana dada. Tobat. Aduh.
Ganar abrug-abrugan sakarat awal pikeun Ahmadi teu talangkengan sakiliwing Suryani nu geus ngalempreh teu nyawaan teh dipanggul kawas macan manggul mangsa siga nu hampangeun pisan. Harita Ahmadi ngagajleng kana jendela keluar bareng jeung datang nabah dongkol ka kamar nu kakara datang teuing tas di mana nepi kanu ribut galungan di kamar dage teu nyahoeun. Barang breh nempo nu luncat manggul Suryani bari jeung nempo anakna ngabebengkang pinuku getih nu ngocor tina dada jeung tonggongna. Atuh para mitra boro-boro kabisa ngudag nu luncat kalah kagabrug ngarontok ka anakna. Aduh tobat teuing Ganar. Yo ama Ganar. Tiwas maneh teh Ganar. Hanya kal ama telah teu datang ka kamar maneh. Tobat. Aduh, bari jeung ngarontokan anakna. Sedengkeun Ahmadi para mitra. Nu manggul adina geus jeleng luncat kana kudana nyaeta kuda Ki Japar teh terus dipapake ku manehna, beretak dilumpatkeun munggah melesat lir pasar nu milepas tina gondewana. Perjalanan saparapat jam geus jauh nakeran ti tempat bah dongkol. Rampo gerot sabalad-baladna nu katelah tempat eta disebut Tegal Garungan. Tina pudunan kalebak breh katempo ku Ahmadi ting gurutuk nu tarumpa kuda katonggohnakeun kira-kira we aya 1 kilometer mah kurangna kana bakal pasarenog jeung maranehanana. Wah itu ning baralik deui ngarudag peuting tadi ka aing teh balad-balad ki dongkol. Lamun kaayaan lengoh teu mawa ieu mayit tan wani dicoba teu mangkluk-mangkluk biadab teh ku aing. Rek diayan rek dilayanan tarungna. Tapi aing mawa mayit nu jadi adi. Tur hayang miara nu sampurna kitu deui susuganan ama di lemur can kakurebkeun. Rek sakalian jeung nu jadi adi ku aing rek dikurebkeunana. Ceuk gerentes hatena para mitra. Kuliwat nyimpangkeun kudana kana sela-sela kai. Nu galede tur ngabadeg. Maksudna nyumput ulah katarenyoan ku balad Ki Kaslam nu rek liwat ka palabadinya harita geus rebun-rebun tereh nepi ka meletek panon poe. Sigana mah tas tuluy-tuluyan yangan aing meureun dasar marata peda jago-jago teh. Ieu dewek nyumput di dieu tuguda tareang anak dunungan silaing tugas kojor ditiir ku balati sorangan. Gerentesna bari jeung panonang ngintip ka jalan tina jalan selakai. Gurutuk ting gurutuk nepi ka labadinya Ahmadi nyenghewe we seuri sorangan tina balik-balik tatangkalan para mitra. Wah cilaka euy teu kapanggih si Ahmadi teh. Sigana bakal terus-terusan ngajorogan tempat urangnya. Nu saurang nyarita kitu di palabadinya pisan Ahmadi seuri sorangan. Lana sieun-sieun teuing ku budak kamari sore budak setepak dewek mah peuting tadi namrus sotenan bane we ditipu ku si kurang ajar. Hayo nyamar siga si Japar. Nya mah Ki Japar ayeuna kade euy bisi katinggalun deui euy. Ceuk Ki Kaslam, iyo panduan jeung uing sakuda, tema kasmad para mitra. Moal tuain malam piraku uing rek ninggalkeun maneh deui. Kabeneran we dewek kapanggih ku ari laing euy. Mun teu meureun lah capek kudu leumpang balik euy. Ceuk Japar, nu kabeneran manehna teh satu tasna ngabeurik Ahmadi bari jeung leungiteun udagan gok pasang rok jeung Ki Japar anu rumanggeung rek balik para mitra. Nu matak kemun si Ahmadi beunang ku laing gerihan euy tong dipaehan sakaligus tuman terus geus digerihan teh make jeruk nipis ku silet mun aya mah ceuk Kaslam tapi da ku peso ge peso ieu peso tikal ge dat ieu naon teh peso tikal teh seukeut euy ceuk Ki Kaslam. Bener euy ku dewek mah rek dikereutan seutik-seutik tuman make peso tikal. Paingan tu ari lanceukna awewe di badog ku urangnya mana horeng ngintip-ngintip si kasebelan teh meureun ceuk Ki Japar. Lantaran boh baladna boh bah dongkol can nyerahoeun ka Ahmadi da salirana langka aya di lemur kawantu masantren. Kabeh caritaan kadenge ku Ahmadi kawantu lebah dinya teh tanyakan nu tarumpa kuda ting dari gleuwe teu bisa lumpat kawantu nanyak keur mah capek di para mitra. Para mitra, lembur singkur nengang ti lembur nu sejena, nu katelah lembur Cihapit lemurna Ahmadi teh. Kaayaanana saperti nu nari kolot, pangeusi geus teu araya, bungbeng marariang saanak bojo ngararadon, ngararungsi kanu jauh tidinya.
Ti sabarang kajadian peting waktu Mama Ajid kokolot di eta lemur di paraihan ku balad-balad rampok para mitra. Jeung leungitna Suryani dipaling kudun Raja Durjana. Nya ti sabarang harita nyaeta pangeusi eta lemur teh Brungbang Maryam. Kacatur geus 3 poe 3 peuting ti wangkid harita Ahmadi jeung indungna beres ngarurebkeun 2 mayit. Nyaeta Mama Ajid jeung Suryani atau Inung Ahmadi ge dipernahkeun heula di kampung anu kacida jauh dirinya di hiji kekenalan Ahmadi. Harita di lemur eta ngan aya jalma nyorangan nyaeta Ahmadi keur cinluk di tepas hareup. Ngalamun ngabang berang areuy hatena teu weleh lumenyap kana kajadian-kajadian 3 poe ka tukang. Nyel hatena ngarasa gemes ka durjana-durjana Tegal Garungan nu binasa taya rasa kamanusaan. Urang Tegal Garungan Harandika memang binatang lain manusia. Tapi rasakeun ye isuk jaganing pageto. Pasti aing bakal males pati ka diri Arandika. Ceuk kerentos hatena bari lengah hulang ngajiwa meneng. Panas hatena candrek puguh bisa lipur ku sataun. Aing teh kudu menta jihad pidung heula tinu jadi guru. Aing rek trep mangan mama ajengan nurasi di pasantren. Jeung rek ngabejakeun segala lakon aing ka anjeunna. Susuganan mama ajengan maparin bong bolongan. Kumaha carana pikeun numpes urang Tegal Garungan. Jerojoy manehna bat inget kanu jadi guruna para mitra. Teu talangke tuluy kesat kesut dangdan. Sabiasana make sarung kampret jeung kopeah sababaraha ka pasantren kudu saperti sasari papakean kasantrian. Beres dangdan sarta papakean geus salin, geus diwadahan dina tasna. Kejelig manehna turun ti imahna, panto dikunci deui. Sabab lamun teu dikunci saha nu tunggu maklum geus pada ngarungsi kabeh tatangga-tatanggana teh. Teu kacatur lilana di perjalanan mah, manehna geus nepi ka hiji pencelut nu plung-plong ka ditu ka dieu. Malah runggunukna pasantren nu rek dituju ge geus ka tembong. Lumenyap hatena nempo waasna pamandangan nu minuhan panona. Waas. Bareto 2 tahun nu kaliwat aing palebah dieu. Jeung ama duaan diuk dina batu lempar, nempokeun pamandangan nu sakieu waasna. Kitu ceuk gerentos hatena, malah teu karasa cipanona merebei bijil terus ngalir ngaliwatan pipina. Sedih nu teu aya papadana, munyawang alam katukang nu keur kumpul sakura warga di lemurna. Kari-kari dina waktu ayeuna manehna tinggal kedua jeung indungna. Manehna tinggal kadua jeung indungna, bapa jeung adina ngalaman maot anu sanasib dikaniaya ku papada manusia. Kek manehna diuk dina batu urut bareto kungsi diuk duaan jeung bapana. Waktu manehna dianteur ka pasantren, leng loba pisan lamunan nu matak pinalangsaeun. Waktosna sep di para mitra. Nyakalnya, rupina dugi ka dieu heula dongeng enteng we nya, tangtos enjing urang teraskeun deui.